ku anjeun. Terus umat Kangjeng Rasul oge saur Imam Ghazali cirina teh sok ngamulyakeun tamu. Wa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Saja minu iman ka Allah jeung kana poe akhir maka mulyakeun tamuna. Ibu upami sumping tamu enggal-enggal minimal pasian heula cai kela ulah ngobrol cai heula payunkeun. Upami di daerah Jawa mah ibados sering daerah Jawa lamun sumping ka tempat eta teh ka pangarsa ajengan teh teu kengeng upami leueutkeun kada seep. Moal wakan dipasihkeun moal wakan eureun nawaran tepikeun ka seep. Silakan seepkeun kagowa urang teh. Can beak silakan, hapan we silakan. Jeung ajengan-ajengan di ditu upami tamu teh sanes masian kue sanes. Naon? Tuang. Tos biasa eta mah. Daerah Jawa mah upami manyawikeun tamu teh tuang we batak upami teh mah dinten Jumaah aja jeung barudak teh kapungkur ya kurang silaturahmi ka mana teh ka tetangga eta lamun kata setiap manawi teh ajengan hungkul jeung masyarakatna lamun kasumpingan tamu teh ulah wa kaluar lamun anjeunna teu pangliwatkeun dipangliwatkeun ngahaja eta teh nya teh ari di urang pan teu galib eta teh nya paling sondot teh naon saya kue gitu bari kuehna geus bulukan di urang mah nya padahal eta umat Kangjeng Rasul mah kada kitu Kangjeng nyontohan bahkan ayeuna mah anehna rek ngamulyakeun tamu teh egona beak kadaek pribados sering lamun namu aya bahasa kieu pangarasakeun hapunten cenah imah pun bojo nuju teu aya hapunten teu cai deui asan tanda mawat saya mah bisa ku sorangan aya ngitnya sering nu kitu Bu jami angarsa ego mun teh mah teh pembantu teu aya nu jadi bojona rek nyanak cai ku nyalir da pisaheun mah bisa atuh mawat cai mah da moal lagrab derajat mawat cai jang tamu tepikeun tamu teh halap-halap sahawus tamu teh nya kulantaran teu dibere cai-cai acan da ego teh hapunten cenah teu aya pun bojo teu cai-cai acan naon mawat cai mah gampang atuh kadang urang leungit eta umat Kangjeng Rasul belah mana Kiai Haji Mustofa Bisri Gusmus anjeunna kan sasarangan jeung Gus Dur anjeunna teh ulama ageung Gusmus teh tapi nu upami setiap anjeunna sumping tamu ada tara di nyai tara ku santrina tara ku bojona dicandak we ku anjeunna ka tamu teh ya naon katawaduan anjeunna akhlakna jeung juna sapertos kitu ngarasa bangga tamu lamun teh pribumi teh kayak komo kiainya nyanak mangmasihkeun eta caina isin sangat ngarasa dihormat dasar kitu teh tajungjuna teh sapertos kitu ngamulyakeun tamu teh etana umat Kangjeng Rasul teh iman ka Kangjeng Rasul teh teu cekap pulisan